Di antara tanda-tanda kawasaan nama diciptakan ke aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun silih asih di antara aranjeun sangkan aranjeun hirup aya dina hati terima. Sola sola bewara bewara, kau sama tekan
Abah, iya. Kalau dikatakan bahasa Indonesia mah sungguh terlalu lah. Alhamdulillah tuh hidup nun geus aya di payunan Abah kasetnya. Ku Abah bari tang diistrenan ku Bapa Lebe sakinah mawadah warohmah didoakeun ku Abah marengan hidup tuh. Hinulur baca panginten salalamina nya. Tos dagang kacang bubur ejo. Kacang hijau. Alah, asa aya nu tinggalin bari jeung tuno ge teh inung barudak ka mana bebeb? Bebeb. Ka mana? Bebeb kamil bebeb. Jatuh kamu teh dihajang eta mah Abah mah. Abah, aya naon Abah? Lain biasa Abah teh dagang bubur kacang. Hah? Tadi penting Abah teh di stasiun. Naon? Dagang bubur kacang hijau. Dagang bubur kacang hijau. Anu teh geuningan. Kumaha sih? Kacang hijau. Eta Abah teh nyaman jeung teu nu ge maksakeun nya. Naha make maksakeun Abah? Bubuhan bakatnya. Bakat naon Abah? Bakat kubutuh. Abah? Aya ngabang-ngabang ya amun hayang ngaula bae Abah. Bisa kau tuh? Bisa atuh Abah. Cika. Cika.
Abah? kurang bagiakeun Aya ngalungkeun naon, Abah? sosial teh nya adalah
ada 3 bintang.